eureunkeun pusing makaya can panen awewe ngajak kawin can boga duit aduh di ngopi di ngarok heula lah daripada pusing. Bisnis naonnya ningali dina YouTube lah suguhan aya piduiteun kira ya trending ya Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tetapi hal terpenting yang pernah saya dapatkan adalah pengalaman yang tak ternilai. Dan saya akan membagikan pengalaman saya kepada Anda. ya. Inilah Cobaan banyak trader melakukan transaksi. Mereka menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk meraih penghasilan. Iya Itulah yang membuktikan saya. Saya mengerti seberapa jauh ketidaktahuan saya dari dunia keuangan. Orang-orang ini menghasilkan uang cobaan dari kejahatan. tek di download Tapi saya juga tahu bahwa saya tidak tahu apa tentang bursa aplikasina atau saham atau apapun itu. Namun setahun yang lalu tadi aplikasi naon sih idin aduh Dinamo bener Dinamo cobalah Dun ayo naik trending ayo naik naon Dun icing ayo naik ke mana? Trending mana? Trending naon? Trending gara mana dan kalau lagi ais juta edan Karek tadi beak 2 juta. Astagfirullahaladzim. Nyebut Kang, nyebut teh. But gitu. Geus tah nyebut. Hanki 7 sok la ilaha illallah Astagfirullahaladzim. tah eta maksudna mah nyebut tong but emangna naon but-butan kita nyebut but aing lah naon tuh eta teh bisnis ye nempoina YouTube menang wae batur teh urang nurutan menang naon bisnisna eta duit cenah duit terus ayeuna menang duitna hanteu kalah KL sabaraha 2 juta aing bayar di mana ya trading eta main trading Dinamo Dinamo tuh Dinamo teh judi emang teu nyaho teu mana teu ngabejaan ngagoda ku duit sih aya di mah duit anjrit duit ya boy aing minta kopi sih maneh mah lagi telen merah aya teh pengangguran aing teh sumbang nganggur teh nyaho aduh pusing pen terus enak urang kudu bisa kira-kira ajak ente pusing ya aduh Ya Ji, tenang Ji. tenang. Kalem. Bisnis
kumaha lamun urang bisnis sedot WC, Ji? Hah? Sedot WC? Ji, sedot WC, Ji. Coba ya. Menurut analisisnya, Ji. Jelema sapoe modal 2 kali. Kali di imah teh aya 4 jelema. 4 kali 2 8. Sapoe jelema modal 8 kali. Can anu 3 kali eta modal, Ji. Tah, kumaha deui lamun di imahna 3 kali sapoe modal, Ji. Bisa leuwih ti 8 kali eta jelema modal. Sapoe keuntungan jeung urang, Ji. Jadi bisnis sedot WC. Sok bayang, Ji. Mana sadar? Jadi ngaranna biaya. Eta kan otomatis biaya mobil. Kan gede teh mobil. Nah, itulah. Emang terpakai modal. Ngaranna nyedot WC teh budaya biaya segala macem. Terus silap kemana? Ke sudut mana? WC, pakai sedotan, pakai selang, pakai sedot tuh, gitu. Pikir, ini bisnis sedot WC modalnya gede. Tapi aya aja deh, Ji. Urang uang bisnis jadi calo. Bener teh? Calo nama tuh imananya. Loba, Ji. Ya, orang bisa bisnis calo KTP lah can aya. Kemudian bisnis calo tanah can aya. Bisnis naon ieu calo tiket dia can aya, Ji. Nguntungkeun jadi calo tanpa modal, untung gede. Jadi calo deh tanpa modal. Ngan cuman aing mah aduh. Sing buk jadi calo aing mah. Anti calo-caloan. Bisnis nantinya kala-kala nih kering. Hadir. Aha. Ji, ayeuna kan keur musim mancing ya barudak di lembur. Tah, urang aya peluang di dinya tah. Urang uang bisnis jual cacing, Ji. Cacing. Heeh, Ji, bisnis cacing. Bisa Ji, ayo Ji, makan Ji. Coba gimana? Kalem nyantai deh. Ayo. Bisnis cacing menguntungkan di cacing. Kaji daripada orang bisnis dinamo. Kan tadi rugi 2 juta. Jadi ceritanya orang teh jual cacing gitu ya. Jual cacing, ngong tawar-tawarkeun. Ya cobaan lah. Cacing, ayo dijual murah, cacing fresh na yeuh. Cacing. Cacing. Ayo, dijual murah. Cacing harga dulur. Harga dulur, jual cacing Dijual murah. asli. Ayo. Cacing, ayo dijual murah, cacing fresh na yeuh. Cacing. Kena bener mancing nantinya. Kasih menang lauk gede teh. Sampai ngegoreng hina urang. Ada mana? Tungguan. Mana itu jauh, bisa ngehit. Ih, ayo culik kikin teh. Tuh, Ji. Ayo mau pancingan tuh. Duaan tuh. Udah, Mangsa. Paling figuranya. Mang, cacing, Mang. Ayo. Rek mancing. Oh. Nah, kegunaan cacing. Enak mah, saya jualan. Cacing. Murah. Ayo cacing asli. Cacing asli. Ayo. Mang, cacing asli. Bade pesen sabaraha ieu, Mang? Cacing apa belut? Cacing, Mang. Cacing asli. Ayo. Cacingna sehat. Cacing asli fresh. Cacingna lalaki awewe. Campur, Mang. Tapi awewe nu banci. Sabaraha? Bisa ngomong cacingna? Bisa, Mang. Halus berarti ya. Ayo. Sabarahan berarti sebungkus? 10.000, Mang. Bade pesen 10.000. sabaraha? 2. Ya. 2. Siap, Mang. Duitnya mana? Cacingna heula lah. Duitna heula. 20, Mang. 2.000, Ceng. Ih. Diberi tim mama sabaraha? Hah? Iya.
sih, lah gampang cacing mah. 20 aja. Nah. Tewak je, yo mang. Jawa dana, ya Jawa. Tuh, cacingnya di tukang mang. Ayo mang, ayo. Itu gua cacing nak. Di tukang. Oh. Cacing asli je. Anjay. Aing rek ngeangan cacing di mana ya? Geus kamarau kieu teh. Teu aya musim cacing. Cacing deh, cacing ayo gratis. Kok gratis sih? Tong gratis lah. Cik. Rumah gede, Cik. Mau pancingan. Bang. Hop, bos. Enaknya. Hah? Kemana bos? Mancing men. Hantu aing mah. Naon ieu? Itu bawa pancingan. Heeh, mancing aing. Mancing. Urang aya ngajual ya cacing. Wah, ambung lah. Murah, 10.000. Cacingna. Heeh. Terus embung lah aing mah. Ih. Aing rek mancing. Iya, mancing tapi bayar. Ku bayar. Berarti kudu neangan. Kedangan cacing jadi aya tah, urang jual. Ambung lah. Beli murah. Cacingna. Dake. Urang naik mancing. Cacing tadi dia jual cacing. Ayo mancing untuk cacing dah cacing. Baca. Eta cacing. Jual cacing asli. Sok beli murah. Jawa maneh teu meuli mah. Hah? 10.000. Ayo rek mancing tapi. Baca Kumaha cacingnya apal. Mereka jual, beli murah. Cacing bayar. Mau bayar lah. Daripada neangan lila. Iya beli bae di dia jual cacing. Bener ya. Duit naon? Cacing na heula lah. Cacing na heula lah. Tong omong rewel. Tah cacingna. Tuh ka tukang tuh, tukang. Mangan. Merasa dihipnotis aing. Hipnotis. Emang aing mah jin danjun. Tapi tahanan itu. Inji. Cacing. Be cacing be. Ulah itu mereka sawah, Ji. Kenapa? Janda, Ji. Oke mah. Tuh beli cacing. Wih, Mang. Geus menang cacingna. Kakara menang 3 es ti isu. Eueuh, cacingna rese. Komo uing Mang kita tadi ya. Ngerukan eueuh nu ganjel ya cacingna. Ieu carana memang urang teh mau ngarah mancing, Mang. Tapi ngeangan cacing ieu mah sepoek. Ampun. Ayo mancing we semenang 3. Geus ngan 3 bae cacingna. Kajian? Jin. Yuk. Tah cenah ketana tah. Pancinganna. Wadah we gede cacing 3. Ampun. Kumaha? Awas ngalangan bae. Untung budak. Mana budak? Mut geuni deui. Seuri deui. Abi deui. Baik lah. Itu lah. Maneh nu budak teh lain itu. Ih, maneh mah. Coba lain ah. Oh, Cik, menang 30.000, Cik. Lumayan lah. Yuk, balik. Ngopi. Menang. Kurang panas. Yuk. Gerak. Maju.
Santai nu. Nah, 2 kilo. katelah si Edward. Iya. Saya mengerti seberapa jauh ketidaktahuan saya dari dunia keuangan. Saya menonton The Wolf of Wall Street dan Apa donor? Siram gini teh. 1 2 3. Elah, cok. Kok lonco? Kolonco. 1 2 3. Ayo. Untung budak. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.